Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng duriat tepuguh ngancikna bagian katilu. Ieu yasana Kimasram. Satea acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu channel Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Puguh Mariana katarik ka Dani aya hate kadua leutik teu boga sangkaan yen Dani teh hiji Don Yuan tukang poya-poya ka wanita teu kapikir yen dirina geus aya nu boga kumaha lamun burhan nyahoeun. Tapi Mariana teu boga pikiran kadinya anggapanana hayang bener sorangan ceuk istilah ayeuna mah meureun anu kitu teh disebutna semau gue. Dani kuliah keneh cek Mariana nyaritana bari dibarung ku paneuteup nu pinuh ngandung harti nembongkeun perasaan hatena. Tos liren ayeuna mah ngiring sareng pun bapa diajar usaha kana batik. Jawab Dani ngawadul dah hayang kapake teh hayang disebut bandar batik padahal teu encit-encit acan gawena ngan ulin neangan awewe kabogoh unggal pengkolan ari anu dipake biaya iwal ti duit kolotna ngadon kong kalingkong ngadon korupsi ti kolotna sorangan. Atuh bandar batik ti Tasik pangintenya kawit teh cek Erna kakara nyarita teuing kunaon ngadenge Dani jadi bandar batik teh hate Erna jeung Mariana jadi ratug lain ratug sieun atawa gemper tapi ratug ku gede harepan kabita ku kayaan Dani ari Dani bungah lain di kieuna sabab wadulna pada mercaya tangtu maksudna baris laksana Mariana geus teu meunang henteu baris jadi mangsana. Nya diajar wae bibilintik menawi teras aya dina kamajengan. Ari calik di mana? Tanya Mariana make nanyakeun imahna sagala. Di Ciberem, amang atuh ka ditu. Isin, sieun teu diangken. Mariana imut mani ngagelenyo. Piraku deui an, da abdi ge sanes nu teu emut, Dani nyerengeh seuri. Kira-kira jam 7 Dani pamitan balik ku Mariana jeung ku Erna dijajabkeun nepi ka buruan. Kaciri Dani siganu haroream rek balik mes-mes ret ngaliekan ka tukang reg heula ngarandag. Kunci motor ka kantun ceuk Dani terus balik deui. Memang dihaja kuncina ditinggalkeun ari ku Mariana gancang dipangnyokotkeun terus dibikeun. Dani nampanan bari leungeunna rada ngaleper da paadu tel jeung leungeun Mariana antal sahanteuna hate nyeredet ka setrum. Aya acara teu aya engke malam minggu ceuk Dani ngarandag. Bade aya naon kitu? Tembal Mariana kalah malik nanya. Upami tiasa urang amangan yuk ka dago. Dukanya leres ieu teh keun ku abdi disamper ka dieu kinten-kinten jam 6. Insyaallah cek Mariana akhir nanya tujuan atuh Dani bungaheun pisan hatena beuki yakin yen Mariana gampang diolona. Kadenya ulah hilap jam 6 manggaan
Dani bari terus ngahirupan mesin Hondana geus serem maju ninggalkeun Mariana. Barang jeung mengkolna Dani ka jalan harita di pengkoleun parapatan Abdul Muis aya nu lempang kakidulkeun. Si horeng eta teh Burhan anu rek ulin ka Mariana dumeh geus lila teu panggih. Barang ningali aya motor kaluar ti buruan imah Mariana, Burhan ngarandeg heula reuwas sabab tara-tara ti sasari. Make aya motor ari ayeuna ningali pisan ku panon sorangan teug wae boga sangkaan goreng ka Mariana. Komo barang Dani ngaliwat ka hareupeunana mah sangkaanana beuki kuat sabab Burhan oge apal yen Dani teh hiji Don Yuan. Jadi datangna ka dinya teh geus moal salah iwal ti ngaheroan Mariana bebenena. Paingan cek beja yen Mariana teh sok ngalayanan lalaki sejen ayeuna ku aing katingali. Teu teuingeun Mariana ceuk gerentes Burhan hate nyeri peulih alabatan raheut ku hinis. Burhan neruskeun lempangna beungeut beureum ngageremet ambak barang datang ka sampak Mariana keur diuk di luar. Erna mah teu katingali sigana bae geus balik. "Halo Han." Mariana setengah nyorowok jeung cengkat telenyang mapagkeun Burhan kap leungeun Burhan dicekelan. "Naha teu angkat-angkatan An?" Ceuk Burhan kawas nu hare-hare gek diuk atuh Mariana ngarasa heran tara-tara ti sasari Burhan ngabogaan adat sarupa kitu. "Nah geus nyahoon kitu kana kalakuan aing?" Mariana ngomong sorangan dina jero hatena. "Angkat-angkatan ka mana Han? Kunaon Han manitos lami terangkat ka dieu?" Ceuk Mariana mengkolkeun picaritaeun. "Repot puguhan, ya oge maksakeun anu maksadna bade pamitan. Han parantos kenging tugas kedah dinas di rumah sakit Cirebon. Iraha bade angkatna. Duh ku teu sangka urang kedah patebih. Kumaha atuhan sareng hubungan urang? Anak mah teu kiat kedah patebih. Upami tiasa mah hoyong ngiring ka Cirebon." "Sesaan margi di ditu diasramakeun sareng urang teh teu acan janten laki rabi. Rupina mah moal tiasaan." Ceuk Burhan yakin pisan. "Kumaha atuhan upami nikah heula?" Mariana neuteup hatena ngarep-ngarep sangkan Burhan nyaluyuan kana kahayangna. "Tadina mah kahoyong Han oge kitu, nanging," ceuk Burhan teu kebat rada teu tega ari kudu terus terang yen teu panuju kana adat kalakuan Mariana mah ngaragangan bisi nyirieun hatena. "Nanging kumaha Han?" Mariana teu sabar hayang gara menang jawaban diuk nangised ngadeukeutan hate dugdeg gede ka hariwang. Maklum dirina geus rumasa boga dosa henteu satia ka Burhan da satukangeunana sering pisan ngebut jeung lalaki sejen. "Sesaan kangge nyebatkeunana Han seueur ka abot ku ninggal sikep ana ayeuna dina perkawis ieu mah ku ana oge panginten karaos." Mariana jempe teu nyarita deui ngeluk tungkul telemek teu nyarek teug bae boga kayakinan kalakuanana geus katohyan ku Burhan jadi rek nembal teh rada hariwang sieun bisi Burhan terus jadi ambak. Teu sangka anak tega mangyerikeun. Burhan ngagelendeng sorangan. "Han, ulah awan sangkaan sanaos leres anak sering sasarangan sareng pamegat sejen, tapi anak tetep suci henteu ngalakukeun anu kirang sae. Sadayana mung sakadar rencangan, hate anak mung kangge Han nyalira. Sing percanten Han, anak henteu ternoda dina leresan ieu mah. Anak rumaos lepat, anak dosa, mugi Han kersa ngahapunten. Hapunten Han, hapunten." Ceuk Mariana ngarenghik pikarunyangeun. "Dupi anu nembe ngangge Honda saha?" Burhan api-api teu nyaho. "Rerencangan Erna Han, anak mah nembe terang ayeuna. Leres Han, anak nembe pisan kenal. Sing percanten Han ka anak." Mariana terus ngarenghik duk nyuuh kana dada Burhan teu karasa cipanon nyalangkrung ngarasa berat ari kudu papisah jeung Burhan mah. Tapi kalakuan henteu jeung pikiran anu sehat ongkoh bogoh tapi daek main curang awewe naon ari nu kitu ngaranna. Meureun ku batur oge dicap Mariana playgirl, tukang calak culu kabogoh teu cukup ku hiji abong rupa gelis kagelisan dipake modal sarua jeung awewe anu sok ngajual harga dirina tetep goreng kasebutna bari sok sanajan henteu ngorbankeun kasucian dirina oge. Dasar atuh Mariana. Nu leres An, terus terang bae
dahan oge moal bendu. Burhan siga nu maksa sangkan Mariana daek terus terang nyaritakeun sabalakana. Lereshan anak henteu ngabohong, tembal Mariana hayang diandal jung tangga. Netep kana beungeut Burhan, leungeunna muntang kana beuheung Burhan, berabai Cipanon ngalembereh maseuhan kana pipina. Upami leres mah teu sawios, han mung saukur naroskeun. Kitu baean, margi tos wengi. Han bade wangsul, engke diwartosan deui iraha-irahana han angkat ke Cirebon mah, cuk Burhan bari nyengkatkeun Mariana. Jantan han teh teras bendu ka anak. Henteuan. Han teu bendu, Burhan ngababaraha teh Mariana. Iraha atuhan bade ka dieu deui. Malam minggu panginten, Burhan cengkat bari menerkeun bajuna. Jam sabaraha ka dieuna, Mariana siga nu hayang pasti pisan. Jam 7 lah, tembal Burhan bari terus pamitan rek balik. Mariana ngajajabkeun bari nyakelan leungeun Burhan nepi ka panto buruan. Porosot. Sakelanana dilesotkeun ka ciri kawas anu lalungse, pantes ari kitu nama bubuhan rek terus pisah paturai pileuleuyan. Manggaan, cek Burhan bari terus lempang ka kalerekeun rek ngagedi siga nu rusuh. Ari Mariana teu bisa nembalan, kalah ngahulang ka Sima Cipanon terus murubut nyaksilakan, sedih, nyeri, hariwang, pagalo jadi ngahiji. Pileuleuyan han, cek Mariana bari nyusutan Cipanon ku sapu tangan, barabat lumpat ka imah langsung asup ka kamarna, bluk ngabebetkeun maneh segruk cerik semua anu kanyanyerian. Ti mimiti harita Mariana jadi nguluwut tarapisan indit-inditan sumawana kuliah oge geus haroream gawe ngan hulang jentul. Pikiran rudet jorojoy aya niat rek insap, rek menta dihampura ka Burhan, menta dihampura tina sagala dosana. Tur hatena geus janji lamun ku Burhan dihampura manehna moal rek nyieun deui kasalahan, rek nyieun adat, rek satia ka Burhan, moal kabita ku dunya, moal kabongroy ku motor. Tapi ari rek ka imah Burhan bet asa-asa ka era ngahalangan dirina, atuh Mariana bekitu puguh. Rek kitu sieun salah, rek kieu sumawana akhirna ngaruksak kana pikiranana, katambah ku erna sok diansonan. Atuh Mariana jadi kagok ku pangolo, make jeung boga pikiran keun bae Burhan mah rek kitu kieu oge, pokona mah semau gue habis berkara. Dina poe Sabtu Mariana kapaksa indit kuliah dumeh rek aya tentamen jam 1 kakara balik kabeneran di Jalan Asia Afrika panggih jeung Dani. Duanana eureun heula pok Dani nyarita. Mulih kuliah na teh? Mohon, jawab Mariana teu tinggaleun ti kelet teu kari ku imut. Kumahaan sareng acara engke sonten teh? Dani nagih janji Mariana can waka ngajawab, ngerasa bingung sabab engke jam 7 bakal datang Burhan. Rek nolak rada teu luas ari reknya tujuan ngarasa sieun kanyahoan deui ku Burhan. Cios moalana, Dani nanya deui hatena geus teu sabar ret neuteup antep nakran nyeh seuri gumasep hayang ka taksi reti ditu nama. Jam 7 abdi pada aya acara, janten upami angkatna sonten mah rupina moal tiasa, jawab Mariana teu disangka-sangka ku Dani. Ri paroman Dani anu tadi marah mai teh robah semua anu hanjelo. Kumaha upami angkatna siang keneh? Tanya Dani teu beakeun akal dasar Don Yuan ari kana ngolo awewe mah geus ahlina, sanajan embungun oge tetep diolo, dipaksa sangkan daekeun ambeh manehna bisa ngalampiaskeun nafsuna, bisa ngagadabah kasucian Mariana. Pade ka mana? Siang mah teu aya objek anu sae, mung saukur jalan-jalan. Mariana nyoba-nyoba megatan kahayang Dani, tapi lain oge Don Yuan atuh lamun Dani beakeun jalan kuno samodel kitu mah gancang ngajawab ngejak ulin ka dago ngadoniis bari aya maksud nu sejen. Urang amangan ka dago, ayolah engke wihna dipasihana dia nu memuaskeun. Oke. Dani terus ngolok Mariana, dasar Mariana masih keneh atah, pangajak Dani ditarima. Duanana terus balik heula ka imah Mariana, Vespa Mariana ditunda ka dago ngadon boncengan make Honda.
teu kacaturkeun di jalana Dani jeung Mariana geus nepi ka nu dituju hondak dipihapekeun di warung duanana terus lempang katonggohkeun. Mariana teu boga curiga yen Dani teh rek aya maksud goreng terus nonggoh jelog anjelog ka pasir mengkol ngenca muru kanu loba tatangkalan lamun ningali kalebak atra jelas Bandung ngalogak gedong sate pabrik kina katingali lebah-lebahna. Bade teras ka mana ieu teh Dan? Mariana mimitih marah mir. Kapalih di itu raos teh geura tariis tembal Dani terus nungtun Mariana dibawa ka nu suni sanggeus datang kana handapeun tangkal caringin. Gek Dani diuk. Renghap ngarenghap kawas nu nya ngarasa capek. Celik heula di dieuan kelah leuleus keung Dan. Menit aya sasaha pisan ceuk Mariana bari rarat-reret sakurilingna pinuh ku tatangkalan sepi jempling ngan manuk anu recet patembalan teh dibarung ku tingkorosakna dangdaunan anu katebak angin. Da molayana naon sok atuh calik ulah ngadag bae ceuk Dani bari tanggah neuteup ka ciri sorot panonna rada galak. Mariana diuk gigereun Dani manehna teu loba carita kalah hate bae ratug pinuh ku rasa hariwang sieun bisi kumaha onam maklum ngan duaan mangkaning jauh ka ditu ka dieu ras ingat ka Burhan seret karasana mani nyeredet dosa beuki nambahan hayang manehna lumpat balik sorangan ngan teu nyaho jalan. Akhirna Mariana ngahruk pinuh ku kaduhung daek dibawa ku Dani. An tos pernah ana mangan ka dieu? Teu acan, tembal Mariana pondok, tambah henteu teuing nembalan. Kunaon An, sapertos anu teu damang? Nah puyeng ana teh. Muhun Dan, hayu atuh urang uih, ceuk Mariana api-api keur lieur tarang diceklan. Tungkul bari, siga nu rek utah. Ngangge PPO atuh, kelersan ieu nyandak, ceuk Dani bari ngodok saku calanana kop kana botol PPO. Tutupna dibuka celak di kana curukeun geus kitu diulas-ulas kana tarang Mariana. Sawios Dan ku ana Mariana nyokot botol PPO tina leungeun Dani digosok-gosok ku sorangan song PPO teh dibikeun deui ka Dani. Urang peuseulannya supados ulah puyeng teuing. Dani hidang sorangan mencetan sirah Mariana tapi Mariana nolak leungeun Dani dikepeskeun. Tapi dasar Dani eueuh ka era kalah terus nyekelan kana tak-tak Mariana. An Dani cinta ka ana ceuk Dani sorana mani haros-hos. Mariana teu nembalan paromanana jadi nyeak beureum hate mentegeg ambak teu panuju kana sikap Dani anu kasar. Bari sok sanajan bener anak tukang gaul jeung lalaki tapi ari sacara kitu mah anak teu bisa cicingeun sabab jelas yen maksud Dani teh rek ngaruksa kana kasucianana. Anak Dani beuki ngelaper nafsu ngagedur manasan kana sakujur awakna beuki lila beuki narajal geus teu bisa ditahan deui. Kap awak Mariana ditangkep terus dibalikeun maksudna rek digalentoran tapi Mariana satekah polah ngalawan Dani disurungkeun oro kaya tanagana leuleus tibatan Dani tijengkang kalah sorangan nu capek. Kunaon Dan? Sing eling Dan ieu sing eling ceuk Mariana bari terus merod beungeut baluar balieur ngenca ngatuhu nyingkahan beungeut Dani. Dani hoyong Dani beuki kumerot lamona muka sleting baju Mariana blok Mariana labuh nangkarak luhureun jukut awakna katindihan ku awak Dani anu harita geus kausap setan. Tapi untung pangeran teu nyaluyuan kana kahayang setan Dani harita aya nu ngaliwat kadinya atuh Dani ngaranjug gancang cengkat ari Mariana bungah lain dikieuna asa ditumbu umur disambung nyawa kasucianana bisa kajaga henteu hancur diruksak ku Dani Don Yuan. Kasebelaan tah tukang ngangon teh ceuk dina hate Dani ku kulutus ka budak anu ngaliwat kadinya teh ambek asa dihalangannya pamaksudan. Ayo Dan pulang udah sore nih ceuk Mariana teu mere budi pisan Dani teu bisa kumaha beungeut beureum nandangan ka era jeung kawirang jung duanana cengkat koloyong kalebak nyokot motorna di jalan jarempe teu nyarita.
teka catur di jalana Mariana jeung Dani geus datang ka Dewi Sartika. "Selamat sore, Dan," cek Mariana bari terus asup ka jero teu nolih ka Dani. Atuh Dani ngaruk, kapaksa balik bari mawa hate anu pinuh ku kawirang jeung kapanasaran dumeh maksudna acan bisa kalaksana. Sadatang-datang ka jero Mariana terus ngebebetkeun maneh kana kursi ngalamun pinuh ku kabingung ret kana potret Burhan anu ngagantung dina tembok. Ret kaluar Dani geus eueuh ngan masih keneh kadenge ari suara motorna mah ret kana panto terus kahandap gebeg ngagebeg sabab nyampak aya surat. Gancang ku Mariana dicokot terus ditingali si pengirimna si horeng ti kolotna ti Ciamis anu unggalna kieu. Ciamis, Maret 1868. Anak ibu, anak apa? Sakatampana ieu surat. Anak gancang balik ka Ciamis. Sabab apa jeung ibu? Aya perlu penting ka anak. Ngobrol anu panjang lebar mah engke wae di Ciamis. Wassalam, ibu jeung apa? Leng Mariana ngahulang bingung lain di kieuna jeung Burhan keur pagetreng katambah kolotna nitah balik ka Ciamis. Hariwang sieun terus pegat Duriat jeung Burhan katambah ku kaheran naon pangna nu jadi kolotna nitah balik. Aya naon nu jadi ka Hariwang Mariana? Taya deui iwal ti Hariwang sieun kolotna megatkeun Duriat sieun dirina dititah kawin. Kumaha lamun nya dititah kawin? Langit anu tadi bengras teh dadak-dadakan jadi cedem katutupan mega malang gelap dora-dara patembalan. Cahaya kilat pating buri nyai nandakeun yen sakedeung deui bakal turun hujan. Kaayaan alam harita kawas nu milu sedih milu mangbatirkeun ka Mariana anu harita keur diuk ditepas. Pikir kumalayang nyawang hirup kaharepkeun. Hate teu boleh ngarakacak ras ingat ka nasib diri kudu jauh jeung panutan nalangsa ka bina-bina. Kolebat rupa Burhan ngolebat ka cipta asa ngebelegedeg hareupeun Mariana peureum tina bakat ku teu kuat nahan perasaan nu karasana beuki nyeredet. Lir anu rek ngebeset hate Cipanon mimitinya langkrung ngagarendang herang teu beda ti butiran mutiara berebei. Celak nyak celakan masihan kana pipina. Arula arile siga nu ngagambarkeun kumaha rajetna hate Mariana. Han, hampurahan anak dosa, anak mang nyerikeun. Rumasa anak teu satia kahan. Ayeuna anak insaf, moal sakali-kali deui ngalakukeun kacurangan. Ceuk gerentos hate Mariana beri rembay ku Cipanon. Kakara sadar yen dirina aya dina salah tapi tetep ari ka Hariwang mah teu bisa leungit sieun bisi Burhan teu daek ngahampura. Hariwang bisi terus mutuskeun hubungan. Katambah datang surat ti kolotna mangkaning penting kudu balik heula ka Ciamis. Puguh Mariana beuki ngarasa bingung teu indit kumaha ari indit sieun Burhan nyangka nu lain-lain eukeur mah geus kanyahoan kasalahanana ari pek eueuh di Bandung pan siga anu boga dosana teh. Ku ngabogaan pikiran kadinya Mariana jadi beki bingung teu bisa gancang nyokot kapastian sakapeung kolotna. Dulurna kampung tempat kalahirana kacipta ngagupayan ngajak mulang sakapeung rupa Burhan. Kacipta hareupeun siga nu ngahalangan jajalaneun. Leng Mariana ulang ngahulang mikir-mikir piakaleun anu baris bisa mereskeun kana persoalanana. Tapi dasar pikir kerjuat kalah terus bekir ruwet anu sidik nambahan pusing sirah karasanya nyautan. Jung cengkat titingalian ting saria koloyong asup di kajero gorowok ngageroan bi anah ditah mawa cai panas sugan bisa ngurangan kana liurna. Bi mawa cai teh anu panas bi sagelas deui bibi. Mangga neng, timbal bi anah ti tukang tekung silila norjol ka hareup bari mawa cai teh panas sagelas. Mangga neng, ieu cai teh. Mariana nampanan rada ngeleper regot cai teh diinum. Kop kana APC Supra terus didahar sa tablet. Geus kitu ge lehe nyarande ret ka bi anah anu direret surti gancang nyamperkeun. Kunaon neng teh puyeng? Cobi ku bibi urang peuselan, ceuk bi anah bari gap nyekel terang Mariana terus dipencetan.
Kira-kira jam 5 sore Mariana maksakeun rek indit ka dokter kakara oge nepi kaburuan. Di jalan aya motor lambreta asup ka jero. Sigana mah babaturan Mariana sing horeng nya teu salah eta teh Rahmat batur kuliahna di Fakultas Hukum. Cekit reg lambreta teh eureun hareupeun Mariana. Cut Rahman turun paroman marahmai nyeh imut pok nanya ka Mariana. Mereka manaan? Aya acara hebat rupi namanya. Acara pribadi bade ka dokter, tembal Mariana dareh deh. Teu damang anak teh. Tadi nama bade nyampur. Bade nyandak anak ka prenger, hebat deh. Ada pesta. Ceuk Rahmat nyaritana semuhan jelu tadina rek senang-senang ka pesta, ari pek anu disampeurna oge keur gering. Puguh maneh teu haneung pisan. Sanes teh hoyong mung kumaha atuh da moal kiat. Punten wae mah keun sanes waktos deui upami anak damang. Sakedap wae an lebar salat undanganana Rahmat maksa. Sareng anu sanes wae piraku teu aya nu keresaeun. Nu mawi hoyong sareng anak ayolah sakedap wae lah. Ka dokter mah ka dokter wae heula. Weuhna teras ka ditu, oke? Mariana ngahulang can mere jawaban memang liar nama geus teu sabaraha ngan sieun Burhan datang. Mangkaning geus janji katambah hayang ka dokter sakedapan hatena sabil antara kajujuran jeung kacurangan. Kumahaan? Ayolah sakedap ieu. Soal ka dokter mah keun kuik anu nalaktir, ceuk Rahmat ngolosangkan Mariana daekeun. Tapi ulah lami nya tembal Mariana eleh deetnya tujuan. Moal jam 8 lawih deui upami anak sehat mah. Wah hebat sampai pagi. Rahmat atoh gancang mesin lambreta na dihirupan deui sanajan moal bisa lila oge. Rahmat tetep bungah sebab bisa babarengan jeung Mariana, bisa menang pujian ti batur hayang disebut lalaki payu kanu geulis. Celak Mariana naik ngabonceng tukangan Rahmat geleser lambreta maju ninggalkeun imah Mariana. Terus nyemprung kakalerkeun buru ka dokter Budiman di Jalan Jenderal Sudirman. Beres berobat Mariana jeung Rahmat terus kawetankeun ka Jalan Asia Afrika reg eureun di Hotel Prenger. Sup duanana ka jero ngadon senang-senang milu pesta milu gogo. Tunda carita Rahmat jeung Mariana malikan kana lalakon Burhan dina sore harita teh. Burhan nyumponan janji datang ka imah Mariana maksudna rek bebeja sejak pamitan rehna tulus rek dioper ka Cirebon. Malah waktu inditna oge moal lila deui. Harita Burhan tumpak beca sadatangna ka imah Mariana. Burhan langsung ka jero keketrok da nyangkana Mariana aya. Anak cek Burhan, tapi can menang jawaban. Burhan jadi penasaran terus ngetrokan sababaraha kali sanggeus rada lila kurunyung bianah nyamperkeun kolotrak berai mukakeun panto. Aeh gening cep Burhan, haturan cep. Bianah ngabagiakeun hormat pisan. Mohon bi anak nuju aya, tanya Burhan. Nembe neng anak teh angkat sereng rerencanganana. Tembal bianah bari netep Burhan kawas numang hanjakalkeun. Sereng sahabi Burhan penasaran hate mimiti ngabogaan curiga geus tangtu Mariana indit jeung lalaki ngeleper nafsu ngagedur ambak keheul nyeri geus teu puguh rasakeunana. Dukanya jenenganana mah kirang terang da sering sok nyampur neng anak. Etalah anu nyandak lambreta teh. Sok lami tarabi angkatna teh, tanya Burhan nyaritana semunu geregeteun ambek ka Mariana pada sering mangyerikeun hatena. Unggal datang sok nyampak tara aya indit jeung nu sejen tanda-tandana awewe henteu satia engkena oge tangtu moal bisa dibawa rumah tangga. Tara tangtos antos wae atuh mangga kalebet cep, ceuk bianah bari asup ka jero menerkeun kursi di pertengahan. Burhan masih keneh ngacanteng teu daek ka jero, hate mentegeg ka keheul geus teu kawadahan.
Burhan Pondok Pangharapan kahayang nagara jungway indit balik ti imah Mariana perasaan kanjeuhku kaambak jeung kakeheul teu nyangka Mariana kitu adat kalakuan anak ti heula geus kungsi di bejaan tapi anggar teu nurut ayeuna geus tega nganyerikeun deui hatena kawas anu ngahaja mah panas abong kanu sangsara. Ku ayana adat Mariana kitu teh Burhan jadi boga sangka anu lain-lain teu nyangka yen Mariana teh awewe lenger awewe teu bener tukang ngaheureuikeun lalaki tukang poya-poya tukang kapesta meureun ceuk ayeuna mah cross girl nu kitu teh ngaranna. Tapi nah nya kitu sifatna asa piraku deui da sakitu satiana kaciri katesna anana teh ka aing sakitu miberatna. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.